Dina sholat tasbih anon sebutna sholat tasbih sabab sholat tasbih teh gimana tadi paling bisa nya kurang terang pada sholat tasbih mah terang kue. Sholat tasbih disebut sholat tasbih teh sabab sholat seueur ngaos tasbih. Sholat seueur ngaos tasbih. Sabaraha seueurna 300 wangsulan ngaos tasbihna. Sabaraha rakaat 4 rakaat 2 kali salam. Berarti 2 rakaat anu salam teh kedah keni 150. Nu 2 rakaat teh 150. Di mana wae maca tasbihna. Pertama maca tasbih 15 kali saat Fatihah. Jadi saat Fatihah Allahu Akbar usolina heula. Kumaha usolina? Usolli sunnat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar terus maca Allahu Akbar kabira walhamdulillah terus. Nah, terus itu beres baca tasbih 15 kali memeh Fatihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali memeh Fatihah. Beres 15 kali terus ngaos Fatihah. Beres Fatihah ngaos 10 kali. 10 kali tasbih. Terus gitu ngaos surat. Nembe ruku Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus baca di tasbih 10 kali. Itidal Rabbana lakal hamdu. Terus tasbih deui 10 kali. Sujud Allahu Akbar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tasbih deui subhanallah walhamdulillah 10 kali. Terus tarik antara sujud 2 Rabbi pilih warhamni. Terus tasbih 10 kali. Sujud deui nu kadua subhana rabbiyal a'la. Teruskeun tasbih 10 jumlah 75 ya. Memeh Fatihah 15, ba'da Fatihah 10, 25, ruku 10, 35, i'tidal 10, 45, sujud kahiji 10, 55, salih antara sujud 2 10, 55, salih dari sujud dari kedua 10 ya. 75 saat berkata 75 wang sulat kali 2 150 kali 4 berarti 300. Paham? Eta sholat tasbih. Suratan dibaca sholat tasbih nuka kampi kusimpuringan ngaos surat nate sunnah ngaos surat Al-Kautsar. Al-Kautsar dina rakaat kahiji. Rakaat kedua sunnah maca surat wal asri innal insana lafi khusr. Rakaat kahiji inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua wal asri. Eta kanggo salat tasbih. Kanggo salat hajatna ieu 2 rakaat. Salat hajatna niatna kumaha? Usolli sunnatan liqada'il hawaiji. Usolli sunnatan liqada'il hawaiji. Rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan liqada'il hawaiji. Rakaataini lillahi ta'ala. Apa? Usolli sunnatan liqada'il hawaiji. Rakaataini lillahi ta'ala. Maca suratna sab'ata Fatihah, maca surat Qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Rakaat kaduana maca surat Al-Ikhlas 10 kali sabada Fatihah. Jadi rakaat kahiji pada Fatihah surat
Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Beres salam, assalamualaikum, terus sujud sekali, bacana sholawat 10 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus tasbih 10 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dukrika wala haula wala quwwata illa billahil azim 10 kali, terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10. Eta tos salam assalamualaikum langsung sujud maca sholawat 10, tasbih 10, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Beres itu cari ke orang bareng-bareng zikir ya Latif 128 kali. Ya Latif, beres ya Latif beli ke orang doa berbarengan munajat doa sholat hajat, ditutup doa salah. Pahamnya? Barangkalikan ngawas surah Yasin melalui kalimat obrol lah. Iya,